paling dinyoy. Bapak tipayun mangga sok. Mangga Bapak. Papa sok. Ibu iya punten caina dicantik. Bapak simpen palitana dihandap sok simpen. Urang pareuman ku Bapak sok candak caina dipalih handap sok dipalih handap. Saya Bapak mah ngadeg Pak. Di pareuman Pak di Banjur. Ibu awas Bu. Di Banjur Pak. Di Banjur ke Pareum ya. Alhamdulillah. Ya caina ku neng sareng ku mama sok kucurkeun kamari dieu. Kuduaan tenang. Sok Ibu, kuduaan cepengan banjurkeun caina. Ngagentong. Iya, ya kameramen saking ngegunukna. Urang Bapak dipalih dia Pak, urang dikawitan ku Bapak neng mah cari pari-pariun punten sok majan-majan. Pak paling dia paling pengker Pak, paling pengker. Neng paling dia, Ibu paling di teu sakedap di ditu atuh Tegaga. pilih eta sok mangga. Cepengan masakan ku Bapak Pak. Tah. Nyanak deui Pak sagayung deui kana salira anu paling katuhu. Katuhu Pak. Katuhu daras katuhunya kanan, cenapa kanan. Kanan mah paling dia Bapak. Coba terangkan salira nyungnya terang mas kakak. Tapi tidak Pak, karena iya salira nu paling kencet lah paling dia sok. Terus karena iya kan panangan neng dan caina sok bagus tamaskeun buat neng kana. Dan bismillahirrahmanirrahim buat terus cek apa Pak. Bapak salim heula ka paling dia. Nah neng ningalina ka Bapak salim bagus sok. Sentangan. Bapak kapal ini dalam mangga. Lajeng ku Ibu sami dipengker Ibu. Sami Bu, tilu wangsulan bismillahirrahmanirrahim. Oh, didinya larangan ya. Yang mangga. Dina sayur nu paling katuhuna Bu, kepaling katuhun tah. Rasa nu paling kencang. Oh. Mangga Ibu salim ka neng doangan Ibu mangga. Salim. Teras mangga ku uwa-uwa sadayana. Uwa Apong, Uwa Eti, Bibi Kokon, Dijamil, Pak Jajang, Pak Aju, Uwa Hamid, mangga paling dia. Cekap sakali wa Ibu mak mangga. Sanes sama cekap sakali sasiukan. Tamaskeun bener. Kamana ieu Wa Jajang, aya Wa Jajang, Wa Aju, Wa Hamid, mangga kapalihan payun. Pamigta aing teraskeun ku teteh-teteh anu opatan. Sareng AA, Teh Juju, Teh Maya, Teh Ros AA geni kapalihan biasa mangga. Mangga sok teteh salajengna. Kieu teh duka Teh Ros suka Teh Maya. Nah itu teh no? Teh Maya, sok Teh Maya. Dipancakah cikihna Teh Maya mah. Uyur wa ku teko wa. Ku teko. Sok lajeng Teh Ros, salim ka Teh Maya nih. Tengke wa Teh Maya. Sok mangga Teh Ros. Balik ke itu, balik ke Ica. Salim ka Teh Ros nih, sama. Teh Ros brand. Ini mangga. Paling tawakal kalau mau umum. Santai we.
Salim. Salajengna painten Pak Dedi sareng Ibu Siti paling dia sok. Pak Dedi dipalih katuhu. Pak damisna tah. Neng teh ngahalangan neng, Bu tah. Bapak ninggalkan dia pakai Bapak ninggalna ka tukang fotografer, Pak. Mama aja dia mah. Atas atas. Mangga nu mengiringi bahkan orang di foto sasarangan. Nah, satu ayat rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Karonggo mimpin doa mangga disangakeun ka Uwa Jajang. Pandanganna sareng tiasa diangkat ngarasae di fotona. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin ila mi'ati alfi sanatin ya latif ya khabir ya wajhul muluk wastajlabtu mahabbatahum bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah law anfaqta ma fil ardi jami'a wal qaitu mahabbati ila mahabbati minni mahabbati minna Robbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Uwa parantos ngadoa hadirin anu diberi hormat di kawitan ku basmalah urang ditubuh hamdalah sasarangan mangga ieu asa urang tutup ngadawakeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sakali deui simkuring atas namerita wedding punten wabil aya adat tapi cara terus sampai sareng manah para wargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang popotoan wajajang paling mana paling kaler paling kidul paling kaler wah sakit bikokong cekap Audi cekap iya mangga neng sawerkeun ku neng heula siap nang sok neng heula nyawerna ku mama Neng maju mana mama ya sawerkeun ku mama sakenca ka katuhu ka kaler ka kidul musikan atuh teh di musika siap nyana lamun sawer Audin awurkeun alhamdulillah dinten ieu simkuring sasarangan sareng cahaya fotografi sang tenda sareng alhamdulillah alhamdulillah so siap tinggali Audin 1 2 3 Neng mah ibu sing tepi atuh ibu ngapurkeunana sing tepi enjing cenah seueur namanya enjing tos alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana sampun anu